Nutara duha salianti bulan puasa wayahna bulan puasa mah keridkeun paksakeun kudu daek duha. Salianti bulan puasa mah tara tahajud keur puasa mah atuh paksakeun sing daek tahajud. Pake wiridan, pake tadarusan, manfaatkeun pake ibadah. Ambeh warahan setan nu meme hadir sapeme bulan puasa saeutik luntur leungit. Lamun ayeuna teu dipaksakeun rek iraha urang maksakeun daek ibadah ka Gusti Allah. Da jalma anu ngimpi teh sadar ku ngimpina teh geus hudang. Ari kercan hudang mah teu sadar ngimpi. Nikmatna ngaji kieu teh teu karasa ayeuna mah teu sadar, tapi sadarna engke.